Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun. Bapak miwah ibu hadirin sadayana hormat dan simkuring. Langkung tipayun semangga orang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah ku rahmat sareng inayah mantena dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan sareng kakiatan dugi katiasa kempel ngariung di ieu patempatan. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia salawasna ngocor ngagolontor ka Nabi junjunan alam Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana ka para sahabatna tuk dugi ka urang sadaya salaku umatna anu turut tumut ka ajaran mantena. Hatur sewu nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos kasim kuring kanggo ngadugikeun ieu biantara. Hatur sewu nuhun ka Bapa miwah Ibu kali hadirin sadayana anu parantos keur sarelumpaheun sumping ngaluhan ieu acara. Pamugi ieu silaturahmi nyandak barokah sareng aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Sekolah hormatan simkuring, Bapak miwah Ibu guru hormatan simkuring, Bapak miwah Ibu tenaga administrasi sekolah hormatan simkuring, sinareng rerencangan sadayana anu ku simkuring dipika cinta. Di antara kenaan tanah longsor. Tanah longsor di Indonesia nah itu masalah besar peda kerusakan alam sareng hujan nu gede. Solusina kudu aya tata ruang anu ngade sareng reboisasi. Ayo orang ngajaga lingkungan orang. Bapak miwah Ibu hadirin sadayana pamungkas carita amit dulur amit bungkul kapunten anu nuhun. Wassalamualaikum.